Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra dongeng Sunda anu dimana wae ayana. Alhamdulillah dina dinten ieu simkuring Mang Aris tiasa nepangan deui para mitra sadaya dina acara dongeng Sunda. Dupi ieu carios anu bade dipedar ngabantun judul Kawita Ku Bagja karangan Mang Aris ti Sukabumi. Sateacan ieu dongeng dikawitan simkuring ngahaturkeun nuhun kasadayana para mitra anu parantos manco kana ieu pidangan. Mangga atuh supados teu nyangkolong teh kana waktos urang kawitan wae dongeng anu judul Kawita Ku Bagja bagian kahiji. Saur cai kopina, tarik tali kolorna, prung ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bubukaning carita para wargi sadayana. Lembur Ciburuy teh ayana di siku gunung aseupan. Pakasaban urang dinya teh sagala rupa. Aya nu ka sawah, ka huma, aya nu ngadon kuli ka lemur sejen oge loba. Istuning eta lemur teh sagala rupa pacabakan aya. Kacaturkeun di hiji imah basajan. Pangeusi eta imah teh salaki jeung pamajikan anu ngaran Mang Sakrun jeung Bi Encum. Ari Mang Sakrun harita teh keur teu macul, keur teu genah awak cenah. Ari Mang Sakrun isuk-isuk jeung Bi Encum keur dariuk di tepas. Sabari nyang hareupan supan huwi gigireunana aya saamuk cai kopi jeung dompet nu eusina bako jeung daun kaung. Pok Mang Sakrun teh ngamimpitian cumarita. Nyai, akang teh asa geus ripuh digawe di batur wae mah. Eueuh kamajuanana geuning hirup teh. Akang mah hayang nurutan Mang Kosim dagang cuwe. Geuning Mang Kosim mah ayeuna geus kabeuli muning sapasang. Akang ge nyaho waktu Mang Kosim arek dagang pan ngajual sawah kolotna. Da Mang Kosim teh sarua jeung urang teu boga. Ayeuna we manehna boga saprak dagang cuwe. Jadi akang oge jadi hayang nurutan dagang. Geuning ripuh digawe di batur wae mah. Nyak, sae atuh akang ari boga pamikiran kitu mah. Arek dagang naon? Pan dagang cuwe mah geus aya di lemur oge Mang Kosim. Akang teh hayang jadi banar boboko. Engke batur nu iderna, urang nu nampung daganganana. Urang mah cicing we di imah. Nungguan nu ider. Engke sore salator ka urang. Kitu nyi. Jadi teu capek urang tinggal nungguan we sabari nginum kopi. Nikmat pisan hirup teh meureun duit datang sorangan. Teu capek teu kudu gawe. Ari modalna akang atuh di mana? Pan urang teu boga modal, boro-boro jang modal. Jang dahar sapopoe oge geus hese, di mana atuh modalna Kang? Engke beurang akang arek ka imah emak. Emak bogaeun sawah sakotak, ku akang arek diinyem. Heula engke ku akang digantian 2 kotak. Pasti emak satuju, tempo we 4 bulan ku akang dibalikeun. Kang, akang yakin usaha akang hasil. Apa kieu wae urang ngajual hayam we, urang jual kabeh.
urang dagang goreng pisang keliling daripada urang ngajual sawah. Emak bisi teka balikeun pan karunya ka emak sawahan sakitu-kituna dijual ku urang. Arek daangna di mana engke emak? Wah, dagang goreng pisang mah saeutik batina. Sarua we jeung akang digawe atuh ari kitu mah. Nya mangga. Ari akang geus yakin kitu mah Kang, kuring mah ngiringan wae kumaha akang we. Ceuk Biincum sabari kitu teh sabari nyokot kulup hui terus di dahar kawas anu nikmat barang daharna teh. Kang, ieu geus beurang cenah rek ka imah emak. Nya akang arek indit heula mumpung keur salse jadi tumaninah ngobrolna. Hayu atuh urang indit cenah maneh arek milu arek mentah dongdong ka emak. Nya hayu atuh kuring melu arek sakalian mentah dongdong. Pring teh Mang Sakrun jeung Biincum arindit ka imahna. Indung bapana arek nginjem duit jang modal usaha. Kocapkeun geus nepi ka imah indung bapana Mang Sakrun. Assalamualaikum, Mak, Pak, Ayah. Waalaikumsalam. Geuning maneh Sakrun, Nyai. Sinarieun maneh ka dieu, geus lila maneh tara ka dieu. Asa ku sinarieun maneh teh ka dieu sok atuh dariuk sok Nyai diuk. Jang eteng ngincu aki geus gede geuning maneh usujang. Mangga, Pak. Terus we Mang Sakrun teh jeung Biincum teh darariuk. Ari aki uja leos ka jero arek nyokot cai. Teu lila ke sujat geus balik deui leungeun katuhuna ngajingjing teko, leungeun kencana mawa baskom isi kulup hui masih ngebul keneh. Terus we disodorkeun ka anakna. Sakrun, Nyai, Ujang, Eteng, sok didalahar sakainya. Bapak mah teu boga nanaon sakieu kaayaanana Sakrun, teu boga dahareun nu ngareunah. Terus we Mang Sakrun jeung Biincum teh ngadahar seupan hui. Malah mah Jang Eteng mah meuni samutut sungutna teh. Ari keur kitu kurunyung Nini Acih datang. Sabari ngelek suluh balukang. Ari Mang Sakrun reketei hatena ngareketei ningali indungna kitu teh. Aduh, jigana kuring moal jadi ningali indung kuring kitu mah. Aduh, asa teu tega kuring arek nginjem jang modal teh. Moal jadi teu tega kuring arek ngomongna ge. Engke neangan modal sejen deui we ceuk gerentesna hatena Mang Sakrun. Sakrun, Nyai, Sujang sinarieun maneh ka dieu emak teh teu boga suluh jang nyangu. Ayeuna ieu ge emak teh nyokrek di sisi wahangan. Da suluh balukang mah lila garingna. Bapa maneh geus teu kuateun ngalah suluh geuning ayeuna mah. Ari Mang Mukro, ari Mang Sakrun maksud kuring teh jeung Biincum hatena murungkut. Ceuk pikiranana Biincum jeung Mang Sakrun arek nginjem modal ka indung bapana anu sakitu ripuhna.
ngajalankeun kahirupan asaku kacida pisan. Leketei hate Mang Sakrun ngareketei ningali indung bapana anu sakitu ripuhna. Jang, sok dawahar yeuh, aya beuleum japu samel goang jeung daun hui, sok kainya dalahar. Ari geus dahar mah terus we ngarawangkong sagala rupa dicaritakeun. Ari geus kitu mah Mang Sakrun bincung jeung anakna pamitan ka indung bapana. Arek balik, ari geus pamitan mah bring teh sarerea ge baralik ka imah. Nah, kocapkeun isukna Mang Sakrun pamitan ka bincung. Arek ngalah suluh. Ari geus pamitan mah bring weh Mang Sakrun teh indit kaleuweung arek ngalah suluh. Pamiarsa, dongeng Sunda dina judul Kabita Kubagya bagian kahiji enying kukuring disamper deui dina jam anu sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.